Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala warga anu mika cinta kana aya dongeng wilujeng matuli acara matur dongeng Sunda Timang Jaya Cariyos Anggara bagian ke-21. Mangga Dongeng parantos dugi kana lika Anggara sareng sapara kanca bari nyerang daerah Nakiburandi. Samali harita parantos ngahareupan si pedang sanga. Mangga wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, tuluy tiluan maju deui beuki deukeut kana palataran nu teu jauh ti lawang guha. Tiluanana tetep waspada teu boleh rarat-reret ngalingakeun kaayaan di sabudeureun eta tempat bisi aya musuh nu ngadodoho. Marang jeung kaayaan kitu, hareta si tilu jago dipingpin ku Ki Badri kacida ambekeunana. Lantaran geus bisa mastikeun yen si pedang sanga binasa, korijat si Badri nangtung beungeutna geuneuh beusi atah beulung. Jajantung ratung untuk menikah kerot. Adik, ciri wanci teoyak tanda jurit di sisi mair. Jadi ciri yang si pedang sanga binasa, siap-siap ulangan kempul musuh, nuku bawani asup, cemenang lolos. Sebab orang mangrupa pantok nu pamungkas. Mun lolos tina leun urang, hartina musuh bakal asup ke guha. Itu Ki Badri. Wanina geus ngabigilkeun parentah ka adi-adina. Tapi sampai berangkat si juru simpen kita tadi ayah dirinya buru-buru cengkat. Wis taki-taki pikeun ngahalangan niat ni tilu jago pok ngomong dari anaker. Badri, naon gunana ini kapakalangan darung. Mending daguan heula di dieu keun da musuh mah sin asup heula. Mun geus di jero tepuk hiji-hiji naon hesena. Anjeun memang saluhun kaula dina pangkating tugas. Tapi dina bidang pertahanan kaula leuwih hap pikeun nantukeun putusan. Harik ningkah ulah ngagokan. Si Badri kasar nyaritanya. Sabab karek harita aya nu wani ngahalangan sedengkeun kang tua sakitu percaya ka manehna. Nah dikira aing rek ningkah maju Badri, ceuk jero simpen kituna sakilat ngayunkeun leungeun katupu rek ngagempur dada si Badri. Tapi si Badri ngahilak stupros peut lepas. Sabuk si Badri ngarajang. Unuk jero simpen rek diketing tapi berat ditaki silaku leungeun kenca. Wis kitu awakna sakilat ngagilak deui ka katupu bari ngamainkeun siku. Cetot para mitra keuna pisan careham Badri. Lengak si Badri ngalengak sabot pitu juru simpen ngabigilkeun juru simpen anu ampuh nu ngandung tanaga batin. Hiup pereutna kana dada si Badri. Si Badri langsung ngarumpuyuh tina sumut bijil getih. Tekung si usak-usik langsung ngerejet binasa sapada harita. Nempok kajadian kitu adina dua colohok bengong. Tinyana sacongobuuk bakal kajadian kitu. Nuduaan teh sajongjongan mangapuleng ngaraga meneng awas nu teu percaya kana eta kajadian. Tapi akhirna majuangana bijil amarahna sabab nino lanceukna geus ngababatang jadi banusan. Sinten alas yahyana pokona. Pokna ku siwal mudaran teh. Jeung babandulna teh tapi cakakak juru simpen seuri pok ngomong. Sok gunakeun cocokan teh. Sama aya gunana dari pakaran sia mah moal bisa digunakan di tempat nu sakeureutna. Rasakeun yeuh. Hiup kolepat cilek los serangan juru simpen nakan angin. Sabab musuhna ngejat bari ngepretkeun leungeun katupu. Tapi teu keuna kana sasaran musuh nu dua karek sadar harita. Memang bener pakaran andalanana moal guna di tempat nu heureut. Sabab biasana ge digunakeun di pakarangan tarung nu lega. Nu laluasa pikeun muter-muter babandul anu cucukan. Ari didinya ukur kamar leutik jeung heureut tantu susah pikeun ngegempur musuh. Gunakeun siaran teh anjing teh ceuk juru simpen kituna teh bari narajang deui. Tapi musuhna teh cicingeun, rante besi ditunda deui, wut perut buleud mapag serangan lawan berat diadu ka ambeubau hangin. Si juru simpen teu mikeun kasempetan sabab mun diulinkeun heula. Bisi kang tua datang manteng sakilat ngabatak aji gelap ngampar dikocorkeun kana dampalungun anu meber. Hiup cedak tuna kada dada musuh. Cengkang belak ngangkarak bengkang. Dadana tutung jiga kadurup karjat pos pae sapada harita. Nusa urang deui benculik bakat ku kaget. Sabab dulurna geus dua jadi korban. Urang ajar hianat sia. Pokna bari tuluy masang kuda-kuda. Ngan hatena rada seber. Sabab tutuman karung dina tempat nu heureut. Jeung di biasana gesok nagunakeun jurus langir dampit. Salawasna tiluan silih serang, silih belaan.
Nudua minangka capit nuhiji deui pangireudna ari harita kari sorangan jabat cicing di tempat keur. Tapi pikeun ngabela dulur si musuh nekan. Sabaut narajang ka juru simpen. Gerakan memang cepet tapi teu make ijiran. Atuh si perut menyebut lempeng ku juru simpen diantep. Sanggeus deukeut ditungkuk karep beunang sapisan. Langsung dicentok ka tukang. Cedud tolonyom cedak tarangna kana bilik batu. Tapi teu matak katu tarangna teuas da puguh weduk. Buringas balik deui ka juru simpen reketak mawatak ajibisan geuning. Digempurkeun sakaligus ka juru simpen. Ari juru simpen geus sayaga gelap ngampar langsung diadukeun. Siu siu geger sora-sora bijil anu kasida tarikna. Awak musuh mental keluar kalayang blug mibad lemah hareupeun Anggara jeung Mang Dampa. Karajep pos harita paeh nyawa paturai jeung raga. Awak tutung kawas kaduruk gelap ngampar ti juru simpen nengal pisan sagemlengna. Keun Anggara jeung Ki Baraja reuwas. Mang Dampa olohok lantaran ujug-ujug aya nu ragrag tuluy binasa. Tapi Ki Baraja buru-buru ngareret ka kenca breh aya nu leumpang ngadeuketan ka manehna. Horeng si juru simpen nu geus habijil rurusuhan nyampeurkeun ka anakna. Beres jang pangawal nu beudat nu geus tumpur ludes. Si tilu jago geus binasa, si pedang sanga geus beak, sok tantang si Burandil sina bijil. Ujug-ujug nyarita kitu we juru simpen teh hatena bunga. Sabab pagawean teh nuyu jeung rencana musuh tumpur baladna waluya. Kumaha kaayaan di jero Pak? Nu berat kari dua jagonanya tanah Kang Tua jeung Ki Burandil. Awas simbas wada amanati Bapak ulah poho. Aji gelap sewu ti Kang Tua lain lalaborakeun. Nuhun Pak nuhun. Ini urang nawae tuwe lah. Urang siliduakeun pikeun ngadempur musuh bubuyutan. Cek Anggara ret Ki Baraja, ret ka Mang Dampa, tuluy ka bapana sadaya unggul. Geus kitu opatan tatang-tatang pikeun mapag Kang Tua. Nu pasti bakal bijil tina panyumputanana sabab para pangawal geus binasa kabeh carem tayang nyesa. Cantuna heula Anggara jeung kanca-kancana. Nu geus siap sadia pikeun ngagempur musuh. Ayeuna urang caturkeun heula Kang Tua nu keur ngadep ka Ki Burandil. Jago kahot nu dipikagigis ku sakabeh jalma. Rohangan utama nu aya di jero guha legana cukup laluasa. Moal kurang ti dua tumak pasagi di dinya loba parabot pangabutuh sapopoe malah saya di meja makan segala. Milik batu di papaesan aya tanduk punca nu ranggap-gap. Ditaplokeun kana batu aya pedang rompang sadua-dua. Aya tangkorek jelema nu dijieun papaes rohangan. Harita Kang Tua geus aya di rohangan eta nungguan Ki Burandil nu can bijil tina tempat nyumputna. Sanggeus rada lila kadenge anu ngagerit, berai pantomuka. Breh hiji jalma wawon babakean bodas bu panjang dipengker kula maksideun. Dina pibilang leungeun ngaringkel bilang bahar kenca katuhu. Dina ramo leungeun ngacentul batu ali malah make kongkorong segala gagantelna besi kuning. Ninyok nu bijil ti kamar letih Kang Tua nangtung tuluy ngahormat. Dongko bari nangkeup harigu. Sengkat deui sikep ajeg teu wani neuteup ka Ki Burandil. "Aya naon Tua?" Ki Burandil nanya bari mureleng sorahan daruan kawan tu aya di jero guha. "Aya perlu nu karindang gentingna nanging hapunten ka suhun. Sanes musik-musik anu keur calik palias mun ngobah-ngobah nu tapa," temal Kang Tua. Ki Burandil kerung tuluy narik napas jero. Sudah ngalengkah hibijil ti kamar gek diuk dina kursi. Kang Tua gegek diuk. Geus nyenyok kitu Ki Burandil diuk mah Kang Tua ngeluh tungkul bangun aceh. "Hujan aya lodona, pasang aya surutna, cager aya gerinda, coba bejakeun sing jendre. Aya naon tumiba ka urang? Kami hayang geura ngadenge ti adeun." Ceuk Ki Burandil paroman kaya parobahan, kawas nu geus kabal. "Mah, aun kapi unyuk wartos nu dibantung ku abdi. Kalintang mata kriwasna margi tahun-tahun lumangsung kaayaan lancar. Karaya itu iya nanging jaget-jaget iya aya cucuk rungkang anu ngagokan." "Naon?" Ki Burandil narita teh maremicra nyentak atuh Kang Tua nyarita deui. Ki Baraja kabur bilu ka musuh, si juru simpen kawalahan, uha peteng geus kasoran musuh nu setor nirangan balad seueur nu binasa. Barang ngadenge laporan ti Kang Tua kitu.
Tara banget Kiburandil harita robah buringas kawas nu amek panon molotot kuntu kekerot amekan turu naik cirining geus bujul nafsu halok nyentak. Nah diantep wae ha geus eueuh ka becus sirup teh naon atuh gawena para pangawal nyatu we wumpul beureun bari mureleng ka Kang Tua. Kang Tua teu buru-buru nemalan manehna geus apal kana adat pangadatan Kiburandil. Tewas tesingna jadi sentak geus kitu narik napas ret ka Kiburandil tuluy ngomong deui tetep aja. Mbah, samumpulan bias bonas teu boleh aya sirahna. Daging hipu teu boleh aya uratna. Tuang raos sok aya kabulanana, si juru simpen ge aya apesna. Kateter jajaten ku musuh teu pira musuhna ngadua ese. Cacaka jeung manuja ngarura kene. Murid jahat. Cacen kabaluruh ngan abdi aya kacurigaan tangtu aya hubungan jeung Aki Sura. Sura Kiburandil nanya ka dirina tuluy kerung kawas nu mikir daria. Ari sabab ngaran Sura kungsi kadenge ku manehna kawan tugas kacatet dina dunya persilatan. Para mitra kaum dang sajongjongan mah jempe Kang Tua nahan napas Kiburandil kekerot bangun nu gemes. Geus kitu pok ngomong deui, mustahil mun murid si Sura bisa ngelekeun si juru simpen. Kang Tua yang jago saja nu coba-coba rek ngarumukeun persatuan urang. Tapi teu kudu dipikir silo, ayeuna sia geura bijil tumpes musuh-musuh nu kumaha ngaganggu ka urang. Balad teh loba pangawal teu kurang. Bila aku teu mampu numpes musuh, mun perlu sia kudu turut. Kudu milu ikut Ciliwung, dina pakalangan tarung, tembongkeun kasatian sia ka aing. Teu timalan amit mundur sejangan jalankeun timalan. Jeung angka hasil jeung salamet. Mun beunang bawa huluna ka dieu babatuk ngarek dijieun papaes buha ku aing. Ceuk Kiburandil. Mangga. Harita keneh para mitra tuluy Kang Tua ngahormat bari nangtung. Leos inget ningalkeun jadi pimpinan dikeuteup ku Kiburandil bari teu boleh kerung kawas aya nu dipikiran. Les Kang Tua teu katenyo kahalangan ku bilik buha. Kitu Kiburandil ge nangtung ngalengkah anca nangtung sisi bilik tuluy ngetrok batu nononjol berai aya jendela muka awas kaluar sidik ka sabudeureun patempatan eta. Breh para mitra dina palataran aya mayit pabalatak bajuna harideung dina tonggong narapal warangka Jampari. Kiburandil ngarti eta pangawal kuha nu sok jadi tabur di mana aya musuh nu datang. Setan alas pasukan panah geus punah. Saha nu kurang ajar wani nimongkeun siih ka aing. Goblok sia. Kitu ceuk Kiburandil ngomong sorangan bari kekerot. Ret deui ka tempat sejen teh jauh ti lawang guha. Breh salapan mayit pabalatak bajuna karoneng calana harideung. Pedang ngayang di girinana Kiburandil tambah gemes. Manehna geus nyaho pedang sanga nu jadi anelan binasa kabeh. Ninyo kanyataan sarupa kitu beungeut Kiburandil nepi ka geunut lir beusi atah beuyung. Boga anggapan jen kajadian kitu mah lain antep-antep deui. Kurang ajar. Ramjado sia lain ngalaborakeun anjeun. Naon si tua karek bebeja ayeuna? Goblok sia. Kiburandil amak nyenjrag latar guha. Bakat ku jengkel puruluk loba nu murag tina lalangi parabot ayo royag kaenagkeun ku gebligna suku Kiburandil. Geus kitu asup deui ka kamarna teu kungsi dilagis bijil deui. Pakaian geus ganti baju belang calana hideung bengker sirah beureum. Pakarang nu dibawa ukur bedog buntet anu salawasna dipiara di hade-hade. Kiburandil teu bijil tina lawang anu biasa manehna boga lawang sorangan. Torojo cileg guha geus aya luhureun gunung. Punten torojo cileg geus aya luhureun gunung. Pernahna luhureun gunung awas bisa ninjo ka handap palataran urut tarung anggara jeung para pangawal guha. Kiburandil ngabedega di dinya nenyokeun ka Kang Tua. Baris ngayonan musuh ku pihak anggara can kanyahoan sabab perhatianana musur kana liang guha teh. Kocapkeun para mitra Kang Tua. Manehna amek lain lumayan lantaran sasatas digelendeng ku Kiburandil. Tapi najan kitu ge tuluy ngungkug muru kaluar. Bisa gedang dan make pakaian perang siap sadia pikeun mapag musuh anu ngagempur isi guha. Barang jo ti lawang guha cakakak aya nu seuring ngabagiakeun. Kang Tua nu karek bijil teh sora pating saleor ka unggal madhab.
Awuhan bulak-balik kawas nu ngalelewean. Ngadengi nusuri kang tua beli kekerot bakat ku ambak. Asa dihina, asa diungha ku nusuri. Setan alas. Mana nuju magorek ngayonan aing gele. Maju. Sekang tua bari ngajegan ulak cangkeng. Luhureun guha. Luareun. Panon rarat reret kaken saja. Harita teges tatan-tatan. Dan memang Gusti tatani nungguan cibulina musuh. Pok anggaran harewos kap Cibaraja. Paman. Mangka waspada ulah cileureun ayeuna kuring rek nyoba-nyoba mapaglawan. Inganda janut yang nuhun paman. Anggaran nangtung memeh dijieul tina panyumputan singkir heula. Sakabeh pakawaran nu dibawa di rampaan bisi leungit iket di pagehan tali bedog diroris bisi kurang pagu. Geus kitu ngareret ka bapana minta pidua rek lumpas mujahat. Bapana Surti ngaduakeun kana jadi anak sarta teu boleh ngare sumanget sangkan anakna teteg hatena. Geus kitu jeung anggara bijil tina panyumputan cek nincak lemah. Madep ka kang tua nu geus ngajega kitu tadi keneh. Kabeg kang tua ngarenyag sabab datangna musuh teu kanyahoan ujug-ujug geus celeg hareupeunana. Padahal kang tua jago kahot. Boro-boro aya jelema datang najan cakung leutik ge teu boleh kadenge. Bagia kisila nyaan mula kene musuh teh. Ujung-ujung nyarita kitu kang tua teh para mitra. Manehna kawas nu can percaya kana omongan si juru simpen. Yen musuhna jajaka jeung mojang ngan harita nu datang jajaka wungkul mojang nama eueuh. Bagea wilujeng tepang paman, cek anggara sopan. Tapi kadengin aku kang tua asa ngahina. Rada getek kana celina. Nah bocah, magerkeun sia dua jeung mojang, namana mojangna? Becu bareng sia ka dieu ha? Bari mureleng hayang sirik kana beungitna. Teu kudu kuduaan atuh kusorangan ge mahi jeung di awewe mah teu kudu pipilueun karunya keun cenah di imah. Memang gede seri sumut mah. Wawanin gede make wani ngadeukeutan kana sayang singa. Anak itu masih ada geus teu lebar ku nyawanya. Rek ngadon sosoro kojor ka dieu teh. Geus teu hayang ngeueup panon poe isuk. Bau teh teuing ku aing rek buah burung di ladenan. Sok bila tatan-tatan kurang begala nyawa. Ngadu jajakeun jeung aing kurang pada-pada nyekel sabuk milang tatu. Aing mah milangan tatu teh hayang tatu. Ai. Nanyaan sombong sia. Teh nyaho dibahas aja dah. Mun lain kaboron digasak sia di dadak aing. Sina lemut jadi daki kawas ringgit. Bocah. Dame kojor sebutkeun ngaran sia. Nah saha asal di mana rek naon maksud jeung tujuan. Angara narik napas. Asa aya kasempetan pikeun nyarita memang maksud manehna lain rek ngadon tarung begala nyawa. Da tarung mah mun kapaksa ari bisa keneh diakalan ku carita asana teh teu kudu ngagunakeun urat kawat. Cukup kuletah bae. Kang tua nuhun pisan kuring gasik ditampi enggal dipariksa. Hiji ciri yen pribumi ngajenan kasemah nu karek tata. Montong loba omong teu guna deuleu. Teu kudu malah panggedang pok-pok caritakeun disingkat. Tapi mata kahar di ku aing. Kang tua teu sapeun ngadenge omongan nu panjang lebar. Ngaso heula para mitra. Ngaso heula para mitra ngaso. Para mitra anu mulia, harita anggara tuluy nyarita, aran kuring anggara murid Akisura. Nu cicing di hiji pasir bawahan lembur Cisuruh, datang ka dieu lain lantung tangguh laku, lain lentang tanpa sejar. Tapi manggul piutus guru mawa amanat ti bapa sejan nepikeun amanat ka anjeun kang tua. Naon amanatna? Wira pilih dua perkara. Nah mending senang bari aku jeung bade batu, sarta aya dina karidoan Allah atawa mending senang bari minculak beda ti batur bari diberuan ku Allah. Taeta pilihan kang tua anu kudu buru-buru jawab. Aing teu ngarti. Laku lampah nu disoran ku kang tua aya dina jalan salah. Teu akur jeung ajaran agama, teu luyu jeung kahirupan umum, estu papalimpang patukang tongong jeung parentah Allah.
Lampah Kang Tua jahat hirup ke umum jeung umum, babado rampong maling bari ngoncit, naranya harta bana bari megatkeun nyawa, ye hiji pagawean nu tidak dipahingna ku Allah. Teu meunang dipigawe sabab ngarugikeun ka balarea, nyilakakeun ka diri pribadi. Tah kulantaran kitu geura eurinan kalakuan kitu. Geura babalik pikir, geura balik deui kana jalan nu lempeng. Tur yakin dina benerna. Nu aya dina kariduan Allah sangkan salamet di dunia jeung di akhirat. Tah kitu tujuan kuring, muga-muga katarima sarta bisa ditilampah ayeuna pisan. Mun Kang Tua narima kana eta ajakan tinangtu moal namahan deui korban. Yuk ulang babarengan sujud ka Allah. Nanyirkeun bener jeung adil, sangkan aya dina panangteunan Allah nu Maha Asli. Tapi mun Kang Tua teu narima kana ajakan ti kuring, ulah nyalahkeun ka kuring. Mun Kang Tua pinangih jeung kawiwirangan. Barang ngadenge omongan Anggara kitu, haeb bener dibalik kana bisa. Nyebut haeb jadi haeb. Haeb teh hate Kang Tua panas. Silina nepi ka ece nyeri asa disebit. Sabab tenginah di papatahan ku budak satepak, asa diunghak, asa ditincak dulu, rei nafsu beungeut bleungit besi atah beuleum. Kurang ajar, sia teh geus gelo atawa kumaha? Ngeudeng atuh sia beungeut. Udah kamari sore bau kena jering ngau, tapi namet teu wawuh kana anu nangtungan, teu wawuh kana nangtungan kumaha di mabatan hojai kamari. Asup kana paribasa sia enog mabatan hayam deuleu. Enog para mitra. Saterusna para mitra Kang Tua nyarita deui bari ngahuleng sabada ngahuleng sakedeui. Ai geus kolot. Geus loba hartina teh pangalaman legok tapak genteng kare. Teu perlu ku nasihati sia. Aing geus boga jalan kahirupan sorangan. Kurang ajar sia kudu diajar di ku aing meureun. Hayu udah pabakeun jampe modal sia. Bila samat inu bapa, poe ieu detik ieu poe bungsuna pikeun sia. Waing rek dijajabkeun ka akhirat deui. Cek Kang Tua. Bari masang kuda-kuda amarah mimiti biji. Kasulutan ku omongan Anggara. Anggara ge teu loba omong nyai ayeuna manehna teh tatan-tatan pikeun ngayonan Kang Tua. Saok Kang Tua masang kuda-kuda konon mureleng ka Anggara. Kita kapas ini sehat ngejungkeun perut meningahing bangbaraan tina awahing putari. Anggara ketep ayem, suku katuhu diangkat awakna gila ka kenca. Perut musuh ngaliwat. Anggara rikat nyodokkeun leungeun kenca nu di arah teh hulu angeun musuh. Tapi mata kaget, Kang Tua henteu ngagilek teu nyingkahan panarajang kalah ngahaja kawas nantang. Keduk perut mengal pisan kana hulu angin. Tapi Kang Tua teriuk-riuk kalah kacak-kacak seri bari ngayungkeun suku kenca rek ngagejek tuur Anggara. Ceneng Anggara luncat ka hijir tius jampal suku musuh milepas. Setan sia geus nyuci nemongkeun kasombongan ieu. Tilentes hate Anggara manehna jadi amat. Lantaran pereup teu mati ringhap narik napas jero ngabatek elmuna. Ayo maju deui sia bocah. Bila jajan ilmu sia nepi ka mana kadijayaanana. Tapi rek ti kenca rek katuhu. Pilih kulit muhipu deuleu. Rek ti tukang rek ti hareup aing sadia. Bila pilih kulit nipis, bila teang tulang rangu, bila jajal ilmu sia. Kang Tua ngajeleng mulak cangkeng. Karek sageperakan geus ngajak ngadu jajaten. Ari Anggara teu loba omong perut anu geus pinuh ku tenaga batin diayungkeun kana dada Kang Tua. Siu, aduh, ungkan, jolong-jolong, blak, bujur Kang Tua niban lemah. Lang sirana karasa liur para mitra. Perut nu geus pinuh ku tenaga batin diayungkeun kana dada Kang Tua. Harita keneh para mitra. Cacak mun lain kena ka Kang Tua mah buah geus ngalengerek kapaehan sabab Anggara geus ngagunakeun ilmu simpenan. Kurang ajar tibang tijengkan deui. Ceuk hate Anggara manehna rada seber kudu kunaon marubuhkeun Kang Tua. Koyat Kang Tua hudang cakakap seri panon jadi muring khas mulak cangking pasang aksi. Nyaan sia dengan aya ketakna bocah cilik. Tapi kan aya kelasana segitu mau asa diusapan sok temongkeun leuwih teh kitu. Anggara asa dihina. Manehna mapatkeun lapang ti api sura dibarengan ku hate nu tawakal. Nendakeun salasa sangkan paninggeuna mati.
Para mitra kaum dan geus kitu mah seak narajang deui di arah dada kenca Kang Tua. Lucik ijiran bakal ngagedor jajantung musuh. Barang peureup datang Kang Tua ngagilak ayeuna mah tayohna manipu malulu. Sangkan Anggara kurang perhitunganana, dasarnya nama Kang Tua rada kaget ngarasakeun panunggil Anggara embung mindo deui. Ros panunggil Anggara ngakan angin peureup mopo ditekuk musuh. Dicentok sekaligus tolonyong kedebut Anggara ti bebeut. Tapi titului namru korejat hudang deui napas nahegak ambekan kerep jajantung ngedak-ngedak ratug ase ambek ke Kang Tua. Jadul sia baca tuang kunang tang jajaten teh buktina mah sia kalah kabur. Mun peureup aing keuna ajur daerah teh deui. Ngomong harus mana buktina deui. Ieu buktina setan sabut Anggara narajang deui. Cik sareretan mengagunakeun jurus rampak jarami anu teu make perhitungan padahal di jerona ngandung tipuan. Kang Tua kabobodo manehna nyangka yen Anggara geus leungit perhitunganana. Narajang ngababi buta nenggo peureup Anggara nyebur. Teu incah kalah kadi tadah udang kaleung. Maksudna Anggara rek didorong ka hareup make jurus bangkong luncat. Sukune geh tanu hulu nyantok rabetu. Tapi mata keleuwas kacida. Peureup Anggara dadak-dadakan hilas ditarik deui gantina ku suku kapung mapedesat nyapu bincuran. Mangkani geus rada ngangkang da bieu teh niatna marek luncat. Seak teduh judalit cungkel Kang Tua kabeunangan. Tapi muregat deui bari kekerot langsung narajang ka Anggara rek ngarampid da suku kenca. Celepung Anggara luncat make gerak alap-alap nyamber mangsa. Suku nilep kana bujur leungin katuhu rek ngajambret ku Kang Tua. Tapi nu diancam waspada ngakilak bari nakis berat dua leungeun bantrok nepi ka angin. Tingig Anggara nincak lemah deui. Kang Tua geus ngajero ka hareup tuluy malik langsung masang kuda-kuda. Panon celeer beureum. Sajongjongan silih perong siga keur ngadu pangabaran. Anggara teu wani gegabah sakabeh gerakanana. Jeung panarajangna pinuh ku perhitungan. Sabab geus nyaho Kang Tua lain lawan enteng-enteng. Satuluina deret tarung leuwih rongkah. Silih sabat silih kitik suku jeung leungeun pakupis mun pareng bantrok ka anu dauhan perbawa tanaga nu rongkah jeung ajian nu diadu. Lila-lila Anggara kadese ilmu nate pirak wae ka Kang Tua teh. Sabab itu ieu aya antina Anggara deg-degan hatena tapi rek mundur teu wani dan niat geus buru rek ngayonan musuh bebeakan. Sanggeus ngadu rupa-rupa ilmu kasakten, Kang Tua ngepretkeun dengan katuhu dibarung ku ilmu rentag jagat. Pikeun ngaburak balik pertahanan musuh. Harita Anggara rada balangah sabab karek geuk tas miceun serangan. Siuk kedukeun pisan kana palipisan. Koloyong untam katahan kene, tetapi karubuh ngan ketenjuan jadi ranyai kararoneng. Halis asa kanal lincak asa teu napa. Geus kaciri tias teh konyor sia cek Kang Tua. Kituna teh bari tuluy ngireumkeun deui leungeun kenca rek ngagedor careham. Tapi Anggara bisa ngabela diri, manehna ngalabuhkeun maneh bari nubruk suku Kang Tua. Glug kereweng make jurus caah dengdeng. Cedak mencurang musuh kabeunangan bermitra. Kuah Kang Tua ngoceak sabab sukuna asa potong. Cengkang glug lamut korejat Anggara hudang maksud rek ngajijak peureuh musuh. Ngan oro kaya Kang Tua rancing sukuna. Hari teteh ngael bincurang Anggara korea dah Anggara nang karak pungkam. Mung hanya kal waktu nase para hijrah.